Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadoman atanapi mandumah rundayan keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti jalur atanapi ti jihad ramakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kajalmi Islamna uni ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Walib putra Fihir putra Malik putra Nador putra Kinana putra Huzaimah putra Mudrikah putra Ilyas putra Mudor putra Nizar putra Ma'ad putra Adnan mesti dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam henteu mesti uningana sabab taya jalan sahih ayeuna nadoman atanapi mandumah rundayan keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti pihak atanapi ti jalur ibuna. Wajib deui uningana rundayan ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putra Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhra putra Kilab tepang deui di eyangna di Kilab jangga warengna janten ibu jeung ramana masih kene sarundayan wajib deui uningana rundayan ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah Aminah putrana Wahab
Abdullah putra Abdi Manaf putra Zuhra putra Nakilab tepang deui di eyangna dikilab jeung gawarengna janten ibu jeung ramana masih kene sarundayan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.